Menang tugas ti ibu negara piwarang ngadamel amparan tina karung kedah digawean ayeuna kedah beres ayeuna da bade dianggo ayeuna. Isuk-isuk panon poe ge karek karasahaneut geus menang tugas ti ibu negara piwarang ngadamel amparan tina karung bari jeung si karung teh encan dicuci. Ieu teh karung tilas tarigu da abah nasihana teh icalan martabak tapi ayeuna tos aya meureun sabulan mah encan icalan deui abah sihana teh da teu damang nyaeta. Jadi weh indung sihana mah dengan terpaksa tetep we dilakukeun ieu teh da lamun henteu mah meureunan heueup piksa kumahaeun mengke kolot teh ngawek-wek. Bari jeung can peperen-peperen acan di bumi oge kan wengieuna nginep di enena langsung anjingna teh beberes tah ieu teh karek dugi ka bumi tos aya deui panggilan. Ada kumaha meureun da teu aya deui anu tiasa dipiwarang matakan ayeuna mah urang buru-buru we anggeuskeun da cenah bade dianggo ayeuna. Tos di beulahan tadi teh karungna langsung we ku abdi teh dikebut-kebut da seueur tariguan tah ayeuna mah langsung we ku abdi teh dijahit. Ngajahit nama supaya we teh dialus-alus nu penting mah rapet nu penting mah ngahiji we karungna teh. Entos disambungkeun mah si karungna teh ku abdi teh disetik we abeh rada pageuh abeh henteu murudul teuing. Tong lami-lami teuing ngadamel video ngajahit nama da kieu-kieu hungkul teu aya anu istimewa ayeuna mah urang engal-engal we cana kaluar pamitos beres mah. Alhamdulillah henteu lami ngajahit nama da teu aya gangguan. Urang kebutkeun we ayeuna mah sakedik ning tuh acuk oge menikat ngararebul kieu tarigu hungkul. Tong dilami-lami urang langsung we tilepan urang langsung bereskeun pamintos beres mah urang langsung cana ka bumi enena sihana pan bade dianggo ayeuna saurna oge. Alhamdulillah tugas ti ibu negara ayeuna entos beres tinggal dianterkeun hatur nuhun ka pamiarsa anu tos nonton kin patepang deui di video anu selanjutna.